mitra terang-terang bagian ke-81 we nya carios nyambung carios naon cenah Mang Jaya rada benten para mitra upami hoyong ngadamkeun sini di si Aki di dieu mah teu seueur para mitra teu seueur kitu aya sakudak sakedik begitu tapi dialog-dialogna sakudak sakedik namun seueur nama narasi atarapinya gitulah gambaran-gambaran nu aya patula patalina sareng rawa ono. Nah, ieu sejarah teu disebutkeun sejarah para mitra namun riwayat anu memang diangkat ku Aan Merdeka Permana. Karsan Aan Merdeka Permana anjeunna salah sawios anu icikibung di dunia karangan gitu nya para mitra seueur-seueurna ngangkat karangan-karangan wae patula patalina sareng riwayat ti hiji daerah kitu di antawisna malih saur Kang Aan cenah upami bade naon teh hoyong uninga ka hiji daerah teh ngahaja para mitra didatangan disumpingan ku anjeunna para wargi kayak tempat-tempat eta kumaha naroskeun sareng sajabina kitu di antawisna para mitra atuh perjuangan Aan Merdeka Permana upami bade ngangkat hiji riwayat mangga carios nyambung gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana nincak bagian ke-81 Wilujeng Ngadagukeun. Para mitra pamiarsa Wilujeng tepang dangu sareng acara matu. Mang Jaya nuju ngahanca carios hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina hiji lalakon nyaeta gelebugna angin rawa ono. Gitu karaos aina nincak bagian ke-81. Urang teraskeun ieu dongengna etang-etang hiburan bae. Di eta patempatan para wargi sadaya nu keur ngayakeun sinewaka mun sinewaka teh mah. Malah maharita para wargi ngabandungan laporan Surajaya ngeunaan polah-polahna jaka sampireun anu sakitu minculakna nu araya karabeh kabeh nu hadir di dinya arambakeun pisan. Atu angot sang Adipati Rangga mah luar biasa keheuleunan. Tangtu ieu teh teu jauh. Balukar ka pangaruh nu jadi bapana ieu ye. Daya paribasa uyah matara TS kaluhur. Teng manuk teng anak meraku kuncungan. Anakna nyieun kalakuan teu uni jadi euah-euah tangtu ieu teh disuluhan ku bapana. Anak itu mah antara anak jeung bapa sailon. Antara anak jeung bapa geus bener-bener bakal ngaruntuhkeun negara. Dasar we atuh. Harita para mitra sadaya malah sorana Adipati Rangga sok sanajan teu pati tarik. Kadengieun ku sarerea kaasup kuno jadi anakna nyaeta Anggawira. Ngabandungan nu jadi bapa nyarita kitu Anggawira gancang ngajawab, "Ama, ulah waka gurung gusuh nuding, Ama. Malah jisim kaula mangemut. Kangjeng Patih Wirabangsa teh teu acan kantenan kagungan kalepatan, Ama. Boa-boa inya nama sateu acana ge teu apal-apal acan. Eta mah estuning we sagemlengna. Jaka sampireun we. Nu kagungan talajak sarupi kitu mah ama. Tah kitu moy oge saur pangemut jisim abdi. Janten sigana mah Patih Wirabangsa mah teu hartosna mah sumuhun. Teu ieu teu aya patula patalina. Teu aya gantar kakaitanana ama. Kitu nu moy ge. Janten rupina mah, ieu mah rupina punten ye. Mun jisim abdi cumarios ama. Ieu teh hapunten sakali deui margi ningal dina rengkak saparipolahna jaka sampireun. Siga-sigana teh anjeunna ge teu satuju kanu janten ramana teh kitu ama. Ieu mawi oge ceuk Anggawira ngasongkeun pamanggihna.
Malah eta pamadegan Anggawira teh dikuatan deui ku pamanggihna Mang Lendra alias Jaka Bantangin dasarerea nganggap Mang Lendra teh Jaka Bantangin teh. Mang Lendra harita nyarita, "Aduh, nu mawi jisim kaula ge ngaros yakin we." Kitu nu mawi itu. Ye, Ki Adipati. Janten salerasna mah Ki Pati Wirabangsa teh teu lepat naon-naon. Nya kitu teh we sami lah. Sareng pamadegan tuang putra cak kitu mah oge. Urasa terus nama Mang Lendra wani nerangkeun. Yen sanajan Patih Wirabangsa sok ngiriti kana kabijakan raja, tapi eta pangagung teh tetep satya satuhu ka nagara katut ka raja. Dijelaskeun ku Lendra, eta pangagung teh bener-bener satya satuhu. Estuning teu ngijing sila bengkok sembah kanu jadi raja. Jadi jelas ieu hal teh teu bisa disamarutkeun atawa teu bisa hartina mah disakompet daunkeun jeung kalakuan-kalakuan Jaka Sampireun anakna Ki Patih Wirabangsa. Satuluina atuh Mang Lendra nyarita deui. Harita Mang Lendra nuluykeun deui caritaanana. Nyaeta nyusul tepus carita nu tadi. Namun sun kieu we. Ieu mah pamendak isim abdi sun. Kritikan atanapi sumuhun cariosan-cariosan Ki Patih Wirabangsa teh. Kakangjeng Prabu, hal eta teh dianggo kangge kakiatan pikeun Jaka Sampireun kitu nu. Diulik rupina ku Jaka Sampireun teh. Sing sakur hartosna mah usulan atawa mun disebat usulan teh usulan atanapi mun anu rada peuheurna disebat kritik teh. Tah eta jadi bahan pikeun Jaka Sampireun. Kitu nu ge pangimut isim abdi mah. Janten upami Patih Wirabangsa mung saukur ngiritik, ari Jaka Sampireun mah malah langkung ti eta sung kitu. Langkung ti eta nyaeta hoyong ngaragrageun wibawa Kangjeng Prabu. Hoyong ngagejretkeun komara Kangjeng Prabu. Hoyong ngaganti hoyong jadi Kangjeng Prabu. Kitu moy oge. Tah, eta pamendak isim abdi sun hapunten ye. Ye mah bilih lepata sami sapamadegan sareng tuang putra ye. Sa Anggawira kitu nu. Cek harita teh Mang Lendra nu ngabandungan ungeuk-ungeukan bari pating haruleng harita oge. Malah Surajaya ge harita teh tuluy ngilu nyarita. Mawi, isim kaula ge sapa kodos. Sareng pamendak Jaka Bantangin teh kitu pisan. Leres kitu pisan nu. Jaka Sampireun teh saleresna mah karunyakeun kanu janten ramana. Saur Jaka Sampireun teh rahmana toh-tohan hoyong ngamajengkeun nagara. Namun Kangjeng Prabu sapertos nu kirang perhatosan kana gagasan-gagasan Ki Patih Wirabangsa. Kitu tah janten Jaka Sampireun teh mang nyerikeun hate. Namun tina ukur nyeri hate, salajengna anjeunna pet hoyong kahoai ungah kahoyong atuh. Nya kitu teh we, sumuhun hoyong ngagentos kalunguan raja ku inyana pisan. Kitu nu me oge. Ta eta tah nu janten lepatna teh rupina mah. Janten hal-hal nu aya patula sareng patali Patih Wirabangsa mah salasama teu aya naon-naon. Da kanggo ngiritik mah bebas sumuhun di kerajaan teh. Kitu nu teu kenging teh ngayakeun hartosna mah ngayakeun karaman-karaman atanapi nimulkeun hartosna mah ngabaruntak we kitulah. Kitu maksudna mah kitu. Tah eta teu kenging kitu. Deui sakadar mun ngawartosan hungkul mah kedahna kedah kitu. Margi hiji hartosna mah urusan-urusan nu tos dipidama bari teu aya anu hartosna mah mere atanapi maparin hartosna mah ngontrol kitu tah. Hapunten ieu nya. Aduh, eta teh moal beres saterusna teh kitu nun hapunten sung. Cek Surajaya deui panjang lebar. Surajaya mere laporan deui yen Jaka Sampireun teh geus ngumpulkeun wadya balad siluman pikeun baruntak ka raja anu sah. Tah eta di antarana para siluman geus dikeprak ku Surajaya. Surajaya mingpin para siluman rek ngancurkeun ka nyata karajaan Pulo Majeti teh.
moal diancurkeun cenah kerajaan anak ngan rek ditewakan hiji-hiji cenah para pupuhuna geus kitu mah babari urusan rakyat mah kari kumaha engke. Nu penting mah para pupuhu di nagara Pulo Majeti nya atuh ti mimiti raja pon kitu deui bangsa adipati nu biluk ka Prabu Selangkuning kabeh bakal disingkirkeun ku nu disebut Jaka Sampireun teh. Para wargi kaum dangu sabada ngabandungan hal-hal anu tumiba anu bari sacenah nimulkeun karaman di nagara Pulo Majeti. Kangjeng Prabu harita teh Prabu Selangkuning anjeuna cumarios malah maet atra tetela cumariosna kieu. Lain naon kira-kirana kakuatan nu aya di balad siluman. Kapanan baheula jauh ka baheulana pisan. Arinyana teh geus kungsi adu hareupan jeung balad onom. Tur maranehanana teu mangga pulia. Saur Kangjeng Prabu nu titata diukur ngabandungan caritaan batur teh. Sabada Kangjeng Prabu Selangkuning cumarios sarerea teu aya anu wani nyarita para wargi. Nya lami-lami Masurajaya anjeunna teh nyaeta kaleresan pisan boga kanyaho tina soal eta. Ayeuna mah estuning Surajaya cenah kagok borontok kapalang carambang manehanana geus semua ngabiluk deui ka nu disebut Jaka Sampireun. Ayeuna manehna rek ngajelaskeun naon-naon nu aya patula patali jeung urusan Jaka Sampireun anu ayeuna geus ngagabung geus mimpin para siluman nu rek baruntak ka nagara. Surajaya harita nyarita, saur para siluman teh, suhun jin katut sabangsa setan anu sanesna nu bangsa dedemat-dedemit kitu tah. Tah kitu diantawisna pokona mah janten hartosna mah beuki tambah kakuatan nyaeta jeung deui midamel sangkan manusia keur dosa kitu nun upami teu eta mah gambaran-gambaran nama. Tah di mana manusia beuki galede dosa, beuki tambah kiat para siluman teh kitu saurna teh. Omong Surajaya rada kurang kaharti oge para mitra sadaya omong-omongan Surajaya harita kunu araya didinya. Tapi Kangjeng Prabu Selangkuning salajengna tumaros deui. Lain naha andika apal. Yen bangsa manusia beuki dieu beuki galede dosa. Tepikeun ka kapangaruhan kana tambahna kakuatan bangsa dedemit. Ku ayana manusia galede dosa bakal mangaruhan kana tambahna kakuatan para dedemit. Cing. Naha andika ngarti jeung nyaho jeung kungsi ngabuktikeun. Lamun segeueuh kitu cok caritakeun ka kaula ayeuna kene. Saur Kangjeng Prabu, tapi Surajaya teu nembalan pasti kajaba ngahuleng rada lila. Teu kungsi lila para mitra atuh Surajaya ge tungtung nama manehanana ngajawab kana pertanyaan Prabu Selangkuning. Ari jisim kaula mah teu acan kaparengkeun nyaba ka alam manusia nu. Sawaktos jisim kaula ditugaskeun ngojok-ngojok bangsa demit, sang kanukangan salira tura jangji tuhu ka Jaka Sampireun. Aya sabangsa jin ti kalangan dedemat-dedemit anu nyebatkeun yen ayeuna waktuna siluman sileman sarukan sukan sabab tanaga pikeun nanyeurkeun kabunga hirup teh geus dibantuan ku kadoliman bangsa manusia kitu saurna teh nganu kaleres henteu nama duka teh teuing sumun kitu kaula nuhun. Harita para wargi Surajaya cumarita panjang lebar atuh sabada ngadangu laporan saperti kitu.
Kangjeng Prabu ngareret ka Jakabantangin. Jakabantangin. Da andika maidak liher antara bangsa onom jeung bangsa manusia. Ciing pok sebutkeun naha bener bangsa manusia ayeuna beuki jarahat teu apal di bebeneran nepikeun kajadi kakuatan tambahan keur bangsa setan. Cing jelaskeun ka kaula ayeuna kene. Da andika masa hanteuna atuh larsuk boh ka nagara manusia boh ka nagara onom. Saur Kangjeng Prabu ditanya kitu Mang Lendra teu bisa nembalan. Manehna jadi bingung mun nembalannya asa teu ridho bangsana dijejeleh ku manehna sorangan. Tapi lamun nembalan sabalikna heueuh da sok kapanggih aya manusia teu boga lilingeran nganggap biasa dina milampah dosa. Harita para mitra sadaya kadenge ku Mang Lendra nyebutkeun cenah gancang we bejakeun cenah sing sakur kanyaho andika. Harita tengan saukur kadenge ku Mang Lendra wungkul sora Jakabantangin kitu ngaharewos kana ceuli Mang Lendra. Kita ngajelaskeun sing sakur anu kanyahoan ku manehna, sing sakur anu katingali ku manehna, sing sakur nu kadenge ku manehna, jelaskeun satarabasna, ulah aya nu didingding kelir di Sindang Siloka, harewosna Jakabantangin. Mang Lendra ngajawab jero hatena, "Nyaho sah, ngamu ngagogoreng bangsa aing sorangan deui." Ceuk Mang Lendra ngajawab dina jero hatena, "Wah, sia mah sok nu lain-lain atuh, lain kitu deui. Pokona mah yeuh lah, yeuh, pokona mah bejakeun." Harita ge para wargi sadaya. Memang harewosna nu kadenge ku Mang Lendra mah manehna teh harita teh lain kitah ngagogoreng bangsa manusia dan nu dititah ku manehna bejakeun sakanyahona perkara manusia. Ceuk Jakabantangin ngaharewos. Geus kitu mangan cedok wae Mang Lendra nyembah ka Kangjeng Prabu. Saterusna Mang Lendra nyarita, "Gusti, kaula nun jungjunan jisim abdi sadaya. Teu wararantun jisim abdi teh sakom nyakompet daunkeun, nyahurun sulukeun sakumna manusia nu. Jamu nguhing kahirupan teh aya beurang aya peuting, aya alus aya goreng. Paripolah manusia teh tos kitu dina sifat papasangan nu. Saupami pangeus alam dunya jarahat sadaya, panginten tos tibeh dituna keneh kehancuran dunya teh. Namun da jisim kaula mah teu ngadingding kelir teu Sindang Siloka. Pokona mah teu nyumput-nyumputkeun kanyataan. Ari nu laku lampahna teu parok sareng kamanusiaan mah nya aya wae Gusti atuh." Ceuk Mang Lendra. Harita barang Mang Lendra para mitra sadaya nyarita kitu, harita teh para mitra sadaya bungahna keur Jakabantangin bari ngaharewos cenah majarkeun teh. Alus pisan omongan Mang Lendra teh cenah. Hade pisan eta omongan teh cenah. Dasar manusia pinter dina mulitik ceuk kitu para mitra sadaya. Harita ge Mang Lendra ngagebes tapi jero hatena. "Jauh sah, tong loba komentar bener." Ceuk Mang Lendra deui para wargi sadaya. Para wargi anu mulia paguneman nyaritakeun bangsa manusia teh kateterusan. Sabab Kangjeng Prabu Selang Kuning teu weleh tetelepe ngeunaan bangsa manusia zaman kiwari. Kangjeng Raja nuluykeun caritaanana. Anjeunna ngaraosna para mitra sugema oge ngabandungan kateranganana Jakabantangin. Atanapi Mang Lendra teh para wargi anu nerangkeun perkara manusia. Kangjeng Raja harita cumarios ratusan taun anu kalaru nyaeta zaman kaula masih ngeusian alam manusia. Memang geus katangen aya kasarakahan manusia. Kapan anu mata kaula pindah jadi onom oge. Di antarana nya ku genah mireungeuh urang galuh saraka. Ta eta nu jadi pokok pangkalna.
taeta nu jadi kasang tukangna, taeta anu jadi bibit buitna, ke urang galuh nyieun pucuk tigira, di antarana kasarakan ulang galuh, anu nimulkeun nya kakeheul teh mah kakeheul pikeun kaula saparakan. Sok we geura pikir ku Andika. Kaula saparakanca ngabukbak rawa, ngabukbak leuweung jeung sabangsana. Ceuk paribasana, wah beak deng ka kaula dina ngoni ngabukbak leuweung. Barang geus beres. Ieu atuh cenah disebut nagara Pulau Majeti teh. Jadi nagara subur makmur gemah ripah loh jinawi reaketan-reaketon. Atuh rakyatna ambara hayat kabeh sugih mukti. Anu tani sugih mukti, nu dagang berat beunghar. Atuh para pagawe di nagara pon kitu keneh genah tumanina. Barang geus kitu mah nya atuh. Bakat kusaraka eta urang galuh. Nya eta mireungeuh kaayaan kieu teh. Manehna hayang ngawasa galuh bari embung ngabukbak, mung capek ngaropea rawalakbo. Sagala pagawean diserenkeun ka batur. Nyatana ka diri kula, tapi ari geus ngajengleng hasilna hayang dikekeuweuk ku sorana. Lamun kasarakahan ratusan taun kalaru. Katambahan deui ku pola-pola manusia zaman kiwari. Kaula teu bisa ngira-ngira geus nepi ka mana kasarakahan bangsa manusia ayeuna. Dah kitu di antarana heja kabantangi. Kaula cumarita ayeuna lain ngusik-ngusik ulamani, lain ngejat-ngejat macan turu lain. Lain kaula harti namahnya eta malik deui ka tukang. Lain ngungkit kajadian nu katukang-tukangan kitu kajadian nu tumiba ka ieu nagara Pulau Majeti teh. Jadi sakali deui tah kitu gambaranana. Berarti anak kitu mah kasarakahan manusia teh. Tambah dieu beuh kita mah loba wae meureunnya. Saur Kangjeng Prabu. Adita Adipati Rangga paramitra nu teta tadi ukur ngabandungan. Anjeuna atuh kedal ucap. Anjeuna oge ngilu jabung tumalapunga dina cumariosna. Upangemut kaula nun Gusti. Ceuk Adipati Rangga nu tita tadi ukur ngabandungan paguneman raja jeung Mang Lendra. Naon Adipati? Saur Kangjeng Raja Prabu Selangkuni. Kupangemut sumuhu. Kupangemut bangsa manusia kiwari beuki bedas. Dina milampah kasarakahan di dunia Gusti. Omongna ke Adipati. Ke Adipati bisa nyarita kitu teh. Di mana ieu teh katerangan teh? Kumaha pangna Adipati bisa nyokot kasimpulan sarupa kitu? Cing nah Adipati kungsi ngayakeun tetelepek atawa ngayakeun pangindra jala? Atawa ngayakeun panalungtikan, atawa ngayakeun pokona malah langsung titu terjun ka nagara manusia. Kumaha ieu teh Adipati? Nu matak Adipati wani nemongkeun pamadegan sarupa kitu. Cing sok caritakeun ka kaula. Saur Kangjeng Raja bari ngareret ka bawahanana. Sumuhun Gusti. Kumargi katingalna ayeuna antawis bangsa manusia sareng bangsa siluman-sileman teh. Saolah-olah parantos silih bantu silih perlukeun. Ku cara kitu eces. Maranehna parantos samiuk midamel kajahatan. Kitu diantawisna kaulan Gusti. Muhapunten sungu. Jisim abdi cumarios kitu. Wah maksad sareng tujuan teu aya sanes. Mungkange namihan katerangan nu tadi kumpul nu kantos didugikeun ku ieu jaka sampireun kaulan Gusti. Hapunten nu kasuhun hapunten. Harita Adipati Rangga nerangkeun
malah nambahan keterangan nejak kabantangin. Harita Kangjeng Raja sabada ngabandungan keterangan tadi anu katelah nyaeta patih atanapi Adipati Rangga Kangjeng Raja Tumaros. Ciing terangkeun. Pola kumaha bae nuku Andika disebut yen antara manusia jeung bangsa jin teh gawe bareng silih perlukeun. Cing kaulah hayang ngadenge katerangan eta teh. Kaulah hayang ngadenge we pang nama. Naon hal eta nu disebutkeun antara jin jeung manusia. Antara manusia jeung para dedemit geus samiuk. Hartina mah gawe babarengan. Cing naon teh ya? Cek raja hayang eces. Atuh geus kitu mah barabat we sang Adipati Rangga nerangkeun. Kumaha ketakna manusia dina neangan pangupa jiwa. Geus meng para tina bebeneran. Yaktos kaula nun. Contona bae. Aya manusia nu muja-muja kana batu. Aya manusia nu muja-muja kana guha. Aya manusia nu muja-muja ka kuburan. Ku alatan hoyong dunya barana. Pan aneh kaula nun Gusti. Pan lamun hayang dunya barana mah urang teh kudu ieu we. Gawe atuh nyaeta sing rajin, usaha sing rajin kitu tah. Tapi nah ieu mah hayang dunya barana menta ka batu. Pan eta teh hartosna parantos sami katanapi gawe babarengan jeung para dedemit kitu kaula nun. Namun hanya kawe waktosna kabujeng seep kaula nun. Urang teraskeun enjing we tu kateranganana. Para mitra sadaya,